deui sareng abdi di Hot News Manita. Abdi Tasya Sugiyarti. Sareng abdi Nevita Kartika Dewi bakal ngiringin anjeun dina program warta dinten ieu. Ayeuna kami bade ngajak anjeun langkung terang salah sahiji ikon sajarah sareng budaya Indonesia nyaeta Museum Munasain anu ayana di Bogor. Museum ieu sanes ngan ukur janten tempat wisata tapi oge tempat edukasi anu penting pisan pikeun murid mahasiswa dugi ka wisatawan. Leres pisan Nevita, Museum Munasain ieu nyimpen kumpulan warisan anu mangpaat pisan pikeun ngingetkeun kana zaman kapungkur. Pikeun langkung terang, hayu urang sacara langsung ngahiji sareng rerencangan di lokasi. Sally Octaviani anu bakal ngalaporkan secara langsung di lokasi. Mangga Sally Octaviani. Hatur nuhun kana Nevita jeung Tasya. Nah, ayeuna abdi aya di Museum Munasain. Nah, di museum ieu banyak rupa-rupi koleksi-koleksi anu nilai sejarah, nilai budaya, nilai seni, jeung nilai-nilai edukatif anu bisa diteruskan ku masa depan. Dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang. Di dieu aya speedometer cahaya anu biasana dipakai di laboratorium biologi. Abis itu aya oge buku ngeunaan tutuhan. Contohna Manggis, Garsina Mangostana. Nah, di dieu oge loba sakali buku-buku anu dipakai pikeun bahan pengajaran. Contohna buku pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat dari hutan tropis Indonesia, buku Forestries and Livelihoods, jeung sajabana. Nah, di dieu oge aya mesin ketik anu dipakai di zaman dahulu. Pikeun ketik naskah, ngetik koran, jeung lain-lainna. Di dieu aya rupa-rupi pekerjaan anu dilakukan di zaman baheula. Contohna tatenan, ngebon, luku, jeung sajabana. Nah, di dieu aya benda-benda anu dipakai di zaman baheula pikeun tatenan. Contohna ingat pikeun ngangkut beras, aya juga tentang ngeunaan pasu, kurungan ayam, luku, jeung sajabana. Biasa di dieu geus aya salah sahiji pangunjung anu bisa abdi tanyakeun. Nah, Assalamualaikum Akang. Salam. Abdi bade nanya nami Akang saha? Nami abdi Muhammad Fadri Abdillah. Akang biasa nyarios bahasa Sunda teu? Bisa satik-satik mah. Akang abdi mau nanya, naon anu nyebabkeun Akang datang ka museum ieu? Abdi resep ka museum ieu kasabab museum ieu nganalkeun rupa-rupa koleksi sejarah sareng budaya. Wah, menarik pisan pangleres-leres. Enjing pamirsa, di dieu abdi parantos sareng salah sahiji narasumber nyaeta Teh Tebe. Halo Teh Tebe. Halo. Tiasa nyuhunkeun waktusna saeutik. Abdi hoyong ngobrol-ngobrol sama Teh Tebe. Iya, nya tiasa banget. Kieu teh. Kamari abdi parantos angkat ka Museum Munasain. Sareng nyanda sababaraha video, abdi hoyong terang ngeunaan pendapat Teh Tebe ngeunaan museum ieu. Punten teh tiasa ditinggali dulu ti dieu mah. Wah, tempatna sae pisan nya, oge katingalina menarik, rapi, sareng dirawat kalian sae. Leres teh, kesan kahiji teteh ngeunaan museum ieu kumaha? Mulia pisan nya, sigana tempatna edukatif, diajar sajarah di dinya, pasti lengkap pikaresepeun. Langkung pikaresepeun. Sumuhun teh sakiran-kirana teteh aya saran teu pikeun museum ieu? Sigana tiasa ditambihkeun kegiatan interaktif sapertos bengkel sajarah, jangan baheula nganggo teknologi modern. Abdi bade nanya ka, Bapak yang sampaikan teu ngeunaan museum ieu?
Museum ieu merupakan museum hasil pengembangan dari Museum Nu Satacana bernama Museum Etnobotani Indonesia. Jadi museum ieu oge merupakan menempati sebuah gedung yang gedungnya itu bernama Herbarium Bogoriens yang dulunya fungsinya itu sebagai penyangga penelitian dari Kebun Raya Bogor, yaitu berupa relief nu nyaritakeun bagaimana taksonomi tumbuhan. Nah, pamirsa, tempo pisan yang museum munasih ieu ngandung seueur pisan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai edukatif, nilai budaya, kesenian, jeung sajabanan. Hatur nuhun pamirsa, abdi teruskan ka presenter. Hatur nuhun ka Sally Oktaviani kana laporanna. Museum Munasain janten salah sahiji aset anu penting pikeun kabeungharan budaya jeung sajarah bangsa. Kanggo anjeun anu panasaran hayang ningali sajarah bangsa secara rakyat sarta nambah wawasan, tempat ieu janten tempat anu pas. Leres pisan Tasya ulah hilap ngajang ka dieu bebarengan sareng kaluarga atanapi rerencangan pikeun pengalaman anu teu hilap. Sakitu laporan tina kami. Tetep nyarengan kami di Hot News Manita kanggo warta anu mantap panasaran sanesna. Dugi tepang deui sareng wilujeng neraskeun kagiatan anjeun ayeuna. Halo guys. Hai. Jadi hari ini kita mau ke Munasain. Kita lagi di angkot. Sini Pika. Halo semuanya. Halo. Din. Enggak apa-apa. Kita aku mau tanya. Gimana kita? Oh my god! Wow! Pak, Abi mau nanya nih. Bapak tahu penggunaan museum Munasain? Tahu. Guys, ini kita udah beli tiket nih. Lihat. Oke. Beli apa, Ci? Beli tiketnya. Udah langsung ke Alhamdulillah pamirsa di A few moments later. Memangnya aku boneka. Kenapa, Ci? Dia habis duduk di sini guys. Korban pertama. Bagus Ci. Bagus Ci. Wait a second, let me catch my breath. Gimana, Ibu? Dingin lagi lapar. Oh my god! Wow! Musim dia sana senang kumpul jantan. Sareng sejarah kurang. Apa ya? You didn't have to cut me off. I can never have to know we were. Oh iya, kamu anjen ya Allah. Udah bikin apa belum? Tapi kayak pas kita awal datang kita kayak nangis pas itu terus Eli. Oh, udah bikin awal buat minyak narasinya. Narasi siapa yang buat? Udah ada kok. Ada masih yang ngomong. Wah, ide anu saya pisan. Hatur nuhun pisan teh karantos ngahaturan waktosna.